Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu tia geningannya anu pangkasepna sa Jawa Barat dina acara anu maneh nyaeta Dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atau mugi aya dina ginanjara kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejaneraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Saninten Emas bagian ke-50 karya Kang Rompis atanapi Kang Yepi Cahyadi nu pangkasepna sa RT nya. Aya abi pangkasepna sa Jawa Baratnya. Kumaha salajengna ilalakon mahya nya teras Riri Wadarsi teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Iya. Namung satacana dilajeng kade ulah hilapan nu teu acan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian, mangga di-subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe na simkuring ngahaturkeun bunuhun laksa ketika kabingahan atau mugi asing tiasa janten rencang nu ngahibur kapala wargi sadayananya. Kanggo ibu-ibu bari masaknya segigerohna kanggo bapak-bapaknya bari nyikopai udud samsai ditepas ngabaheuhai aduh ngalagedai ngacai adai weda padengikeun dongeng maka sarean wae nya. Oge di tempat konveksi bari ngajahit motong obrasna di tempat cukur asgar di tempat naon teh PLN nya di kantor di pabrik di pasar di perjalanan bari nyupiran pokona makum kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran Dongeng Sunda Mang Ian teh rencang damel cenanya landong katineng. Ulah hilap di like di komen nya pokona manu teu komen budug dosol nya sareng share nya. Saumpamina ngaraos kahibur pedaran dongeng anu dicanakeun ku simkuring da ieu mah sanes dina radio nya. Ieu mah gitu etang-etang parodi ngamumule seni budaya bahasa Sunda di zaman kiwari nya wasilah dongeng Sunda tah biasanya wer kana nu maredana ieu kanggo share kuota nya meh tiasa ngupload gitu pala wargi sadayana. Langkung raos disambungkeun kana speaker aktif atanapi speaker bluetooth nya. Oge harapan simkuring sanes wungkul manco teh dina dongengna yuk urang beungkeutkeun ieu hate kalayan miharep rahmat magfirah Allah nya dan ngalalakon madina kahirupan teh urang sadayana di mana aya awal aya akhir tah urang ge keur ngalalakon aya akhirna pamugia dina akhir perjalanan urang sing husnul khotimah happy ending nya sing jadi jalma nu kenging rahmat magfirah Allah. Yuk urang sasarengan nawasulan diri urang we nyalira oge mugi kuwi berkahna Al-Fatihah nya mun anu ngaoskeun 10.000 da sok suur nya dina YouTube teh langkung ti 10.000 heug sasarengan bakal janten medan energi positif anu mana tiasa kaberkahan urang sadayana nya atuh pamugia anu nuju usahana sing dilancarkeun rumah tanggana sing sakinah mawadah warahmah anu teu damangna sing didamangkeun nya anu gaduh hajat cita-citana sing dikabul khususon ila ruhi wal jasadi sebat nami urang syaullillahilahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir lana amin. Mugi aku berkahna ya Al-Fatihah sing dikabul hajat urang sadayana wabil khusus ka penggarangna sing janten dadang amal oge sing nanti dijembarkeun rezekina disehatkeun supados lancar dina karya dongengna supados teu yang kolongting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Saninten Emas bagian anu ka-50 mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung
Mahya ngawatek pangawasana ngan sajorelat inyana geus aya di pongpok eta imah. Mahya lalaunan lempang kabeh tepas bari rurat reret nengetan kaayaan didinya. Basa anyog ka tepas imah atra pantona rekep kawas taya pangeusina. Jigana ieu imah teh ukur pangreurehan lain tempat maneh panyicingan. Ceuk Mahya ngagerendeng sorangan. Meakeun kapanasaran Mahya lahlahan uluk salam susuganan bae kaparengkeun anu bogana keur aya di jero imah. Tapi satuta sababaraha kali uluk salam ti jero imah taya nu nembalan. Ngan samangsa Mahya rek ngejati dinya kadenge aya sorang ngagolombrang ti jero imah. Mahya gasik noong tina liang bilik tapi di jero imah teh taya sasaha. Guprak guprak kadenge deui sora anu murag kawas nu ngahaja diragrageun. Puguh bae Mahya tangka curingha. Mahya gentak nyurungkeun panto tetela teu dikunci. Bari keketeyepan Mahya asup ka jero imah panonna rurat reret mitenan kaayaan didinya. Ngan barang asup ka salah sahiji rohangan Mahya tangka ngaranjuk. Sidik pisan didinya teh aya tangtungan awewe keur diuk sirahna di kurungan kulawon hideung. Awak eta awewe dibakutet ku tali leungeunna ditalikung ka tukang. Karasa ku Mahya aya pangawasa anu ngungkung kana awak eta awewe. Mahya ngibaskeun leungeunna pangawasa anu ngungkung teh langsung ngejat. Bre atra pisan lamun eta awewe teh nyaeta Nyi Sungsang adi saguruna Aki Muhdi. Panon Nyai Sungsang ditutupan kulawon beureum bahamna diwulan kulamak bubututan. Lawon jeung lalamakan anu nutupan panon sarta nyocokan baham Nyai Sungsang gancang dilaanan ku Mahya. Saha anjeun? Cek Nyai Sungsang panonna muncereng ka Mahya. Hapunten bibi, dupi ieu teh leres kitu bibi Sungsang, rai sapagurona Aki Muhdi. Walon Mahya malik tumanya ka Nyai Sungsang. Ngahaja tali anu ngabakutet awak Nyai Sungsang teh can di udaran, ngawayagah bisi bae eta teh musuh anu nyiliwuri. Bener pisan, kuring Nyai Sungsang adi saguruna Aki Muhdi. Ke, saha anjeun teh anu sabenerna? Walon Nyai Sungsang bari ngidikeun ka Mahya. Alhamdulillah, abdi Mahya muridna Aki Muhdi bibi. Ceuk Mahya ngajentrekeun ka Nyai Sungsang. Mahya geus yakin lamun eta teh Nyai Sungsang. Inyana gancang udaran tali anu ngabakutet awak Nyai Sungsang. Berkah tareka bibi teh geus tinekanan ajian sabda sukma nepikeun ka Aka Muhdi. Nuhun Gusti, isim abdi ditantayungan keneh. Mahya, urang kudu gancang ini ti dieu. Lantaran murid si Durjana si Hegar Iblis ngagem ilmu kasilumanan rahayu ning urip. Pokna Nyai Sungsang bari juuh ku Cipanon. Mangga bibi, supados teu miceunan waktos. Wayahna socana ditutupan deui ku lawonnya. Ulah wara seueur tataros, cing percanten bae ka abdi. Ceuk Mahya mere wewengan ka Nyai Sungsang. Najan loba kapanasaran, Nyai Sungsang ngagugu kana caritaan Mahya, panonna gancang ditutupan deui ku lawon beureum. Hapunten bibi, sanes kumaha wantun. Ceuk Mahya deui baringan sakiliwing mangku awak Nyai Sungsang. Sanggeus aya di tepas imah, Mahya culang cileung heula nengetan kaayaan didinya. Jorelat jung les. Jirim Mahya anu mangku awak Nyai Sungsang teh geus ngaleungit ti dinya.
Belet sawatara waktu Den Hegar katut Nyi Omoy geus anyog deui ka imahna bari rebo ku babawaan tete laduanana pulang balanja kadaharan ti lemur sejen. Basa mireungeuh panto imahna geus muka Den Hegar jeung Nyi Omoy ngajenghok duanana gancang asup ka jero imah teu sirikna bari lumpat barang sup ka enggon Nyai Sungsang geus taya di dinya ukur ngari tali we jeung lalamakan anu ngalumburu panon Den Hegar tangka buncelik beungeutna beureum badis beusi atah beuleum awahing ku ambek. Haram jadah samangklukna nu geus kumawani nulungan si Sungsang kurang ajar aing geus cileureun kaduhung ku aing teu dipodaran heula. Kitu ceuk Den Hegar awong-awongan nafsu kapegung. Hapunten Den, urang cobian dipaluruh ku pangawasa. Saumpamina anu nyanakna jalmi awam atanapi urang lemur mah tangtos ku abdi bakal kasungsi. Ceuk Nyi Omoy mere wewengan ka Den Hegar. Pragerepi gawe Omoy, ubek sakabeh lemur anu aya di dieu, teangan nepikeun ka kapanggih. Sagancangna lumampah ti dieu geus tangtu bakal kaudag. Lamun geus kapanggih buru-buru gubug ka di urang podaran sakalian. Walon Den Hegar huntuna kekerot nafsuna meh teu kawadahan. Mangga Den, abdi sejaper meos bae. Walon Nyi Omoy bari gancang ini ti dinya. Den Hegar ukur ngajeleng sakapeung sukuna teteh nyerag kana papan banget ku amek ka guruna anu geus taya di dinya. Setan alas, aing nu belegug mah kalilaan teuing di dieu. Keke, kapan awak si Sungsang teh dikungkung ku pangawasa aing. Jadi lamun aya jelema nu nulungan ka si Sungsang, geus tangtu bakal ajaling pati. Lamun kieu mah anu nulungan si Sungsang teh. Den Hegar teu kebat nyaritana. Inyana gancang kaluar ti enggon laju muru ka tepas imah. Cilaka kaya kieu mah. Anu nulungan ka si Sungsang teh lain jalma sakatiga, tapi miboga ilmu anu linuhung. Geus tangtu eta jalma teh bakal datang deui ka dieu sarta bakal ngalapati diri aing. Aing kudu gancang ngejati dieu bari sakalian nyusulan si Omoy. Ceuk Den Hegar bari gasik ngawatek pangawasana. Ngan sajorelat jirim Den Hegar teh geus taya di dinya. Kocapkeun deui kayaan Mahya. Dina waktu anungan sakedeung, Mahya anu mangku Nyai Sungsang geus anjog ka wates lemur bingbin. Mahya gancang ngecageun Nyai Sungsang bari pok bae nyarita. Bibi, geura buka bae eta lawon dina soca teh, margi tos dugi. Nyai Sungsang gancang ngawalem. Nyai Sungsang gancang ngalaan calana nyi calana. Nyai Sungsang gancang ngalaan lawon beureum anu nutupan panonna. Bre, kaayaan di dinya jentre pisan. Sajongjonan mah Nyai Sungsang ukur ngahuleng, sakapeung gigisi kana panonna bisi bae keuriwan. Hapunten bibi, tuturkeun bae abdi.
Sora Mahya ngagaruahkeun Nyai Sungsang anu keur ulang-ulang pinuh kabingung. Nyai Sungsang tangka ngagurbug awahing ku reuwas, najan pinuh ku kahelok, Nyai Sungsang gancang nuturkeun Mahya bari toleh rudat reret nengetan kaayaan didinya. Heuleut sawatara waktu, Mahya geus anyog ka imahna, inyana gancang unggah dituturkeun ku Nyai Sungsang. Jang Mahya, cek Aki Muhdi curingha, basa mireungeuh Mahya geus balik deui ka dinya. Samemeh Mahya nembalan, Nyai Sungsang teu sirikna luncat muru ka Aki Muhdi bari gasik ngarangkul ka jinisna. Aki Muhdi meh-mehan ngajengkang kasurungkeun ku Nyai Sungsang. Nyai Sungsang ngaguk-guk ceurik bangun ka nyenyerian. Aki Muhdi ukur hargeueun, beungeutna nyeak beureum awahing ku era, soca nen yurna molotot kacarogena badis heulang nenjo mangsana. Ari Raden Suntara ukur ngusapan mastakana, kasieun ibuna ngamuk karamana. Mahya teu lemek ukur neuteub ka Nyai Sungsang anu keur ngadingdiut ceurik. Teu lila di antarana Enden laras kadinya disarengan ku Enden Ratika, kairing ku Enden Ruminten sareng Enden Putria. Meh sareng sadayana gugek caralik bari socana tepetot nyidikeun ka Nyai Sungsang. Hatur nuhun Aka, tos haat nulungan abdi. Sakali deui hatur nuhun Aka. Pokna Nyai Sungsang bari nginghak ceurik. Nya Ki Adi, geus tong katutuluyan. Lantaran ayeuna mah geus saramut apanan. Walon Aki Muhdi bari tagiwur lantaran pada nyaksian ku para putra katut putuna. Sokomo garwana mah socana mingkin molotot. Nyai Sungsang teu nyarita deui, ukur kadenge we inghakna bari euriheun. Nyai Sungsang ngudarang kulanana bari gancang nyusutan cipanon ku tungtung bajuna. Ngan basa ngareret katukangeun Aki Muhdi, Nyai Sungsang ngaranjug, beungeutna ngadadak bareube ngarasa era jeung wirang. Nyai Sungsang gancang cengkat, inyana gasik nyampeurkeun ka Enden yurna. Haturan cek yurna, hapunten abdi. Cek Nyai Sungsang bari ngarangkul ka Enden yurna. Teu nanaon Nyai, ajek ge bisa ngamaklum. Waler Enden yurna teu kapapanjangan. Antuk namah Nyai Sungsang munjungan kanu araya didinya. Aki Muhdi kedaling lisan. Kursaning pangeran, adi saguru Aki bisa salamet ku alpukana Jang Mahya. Hampura lain teu ngarasakeun kana kacape Ki Adi. Aka teh hayang apal kana jujutanana nepikeun ka Ki Adi aya nu ngiwat ti imah. Mangga Aka, kurai bade diguar sagala rupina. Walon Nyai Sungsang bari barabat bae ngaguar lalakona. Kabeh dicaritakeun ku Nyai Sungsang taya nu kaliwat. Mung sakitu anu tiasa kapedar kurai teh Aka. Cek Nyai Sungsang mungkas caritaanana. Ngadenge caritaan Nyai Sungsang, Aki Muhdi ngaranjug. Teu boga panyangka lamun anu boga polana teh muridna Nyai Sungsang nyaeta Enden Hegar. Bo, jauh tina panyangka lamun anu boga polana murid Ki Adi sorangan geuningan. Na teu tianggalna teu disidikeun heula, maksud Aka teh asal muasalna eta budak. Basa Aka nganjang ka ditu mah eta budak teh katinggalina sakitu lungguna apanan. Cek Aki Muhdi bari gogodeg. Teu maos Aka abdi nu lepat, teu talete kana sekeselerna margi kadeo ku tantungan si Hegar. Ayeuna mah tos uninga, upami si Hegar teh aya patalina sareng Raden Songgara. Walon Nyai Sungsang rumasa dirina geus kagabah. Amwing tete lapisan, lamun turunan si Songgara teh keur nyieun tareka
sangkan anak turunan murid Ki Badrase tak bisa tumpur. Bisi ka adi hayang apal, anu jadi gegedug Sehegar teh tayalian anakna si Songgara nu ngaranna si Durgala. Nuhun Jang Mahya, ilahi geus nyalametkeun adi saguru Aki. Ceuk Aki Muhdi deui bari dumareuda. Mahya tibang ungge anu araya didinya sargep nakeranan ngabandungan caritaan Aki Muhdi jeung Nyai Sungsang. Baru ku tante janten gegedugna Segar teh budakna Raden Songgara. Palingan Segar elmuna kacidali nuhungna sarta geus ngagem elmu rahayuning urip. Nyai Sungsang ngajenghok ngadenge caritaan Aki Muhdi teh. Kitu pisan Ki Adi. Jadi anu jadi bibit buita mah turunan Raden Songgara keneh tate. Tapi akal teh ngarasa regreg lantaran aya Jang Mahya anu bisa ngungkulan kana ilmu rahayuning urip. Sok sanajan akal teh sasatna mah guruna Jang Mahya, tapi moal mampu mapakan kana ilmuna Jang Mahya. Ari kudu dijentrekeun mah pangabisana Jang Mahya teh geus ngaleuwihan guru urang nyaeta Ki Badrase ta. Ceuk Aki Muhdi ngajentrekeun ka Nyai Sungsang. Rai kalintang bingah sareng reueus ngadangu kieu mah Aka. Anu hartosna tapak lacak Ki Badrase teh aya nu neraskeun. Hatur nuhun Jang Mahya. Bibi kahutangan nyawa ku Jang Mahya. Pokna Nyai Sungsang bari rengkuh ka Mahya. Sami-sami bibi, perkawis tutulung matos janten kawajiban abdi satungtung kadadaka iga keneh mah. Sok hantenan bibi teh panrai sapagurona guru abdi. Tiasa kasebat bibi teh guru abdi keneh. Walon Mahya bari manggut. Tah, ayeuna Aki rek tumanya ka ilahing Jang Mahya. Kumaha rarancang ilahing satuluyna narek nyerek si Hegar ka Cijoho. Kapan Cuki Adi mah basa ilahing kaditu teh jinisna keur suwung lin. Ceuk Aki Muhdi bari neuteup ka Mahya. Abdi moal miyos di ka Cijoho, tangtosna si Hegar tos ngejati dinya. Namung sok sanaos kitu, abdi bade teras ngintip-ngintip ka anjeunna, supados tiasa nyusud ka gegedugna si Durgala, sareng ka paluruh di mana tempat cicingna. Saheulaan mah ku abdi moal waka digagalak. Walon Mahya nembrakeun pamadeganana. Kaharti ku Aki, eta mah kumaha ilahing bae anu leuwih apal. Pikeun ngajaga kasalametan, wayahna Ki Adi cicing heula di dieu. Maksud akal teh nganyerek heula di imah Mahya. Pokona mah ulah wara balik ka lembur. Ceuk Aki Muhdi mere wewengan ka adi sapagurona. Rai mah sedang ngiringan bae Aka. Margi ngaraos baluas keneh ieu teh. Walon Nyai Sungsang ukur bisa ngagugu ka Aki Muhdi. Muhun bibi, di dieu bae sementawis mah etang-etang rencangan pun biang. Ceuk Mahya mairan caritaan Aki Muhdi. Nyai Inten, nyokot cai karo sinini Sungsang. Hampura Ki Adi, nepi ka poho tu cai-cai ajannya. Ceuk Aki Muhdi ngareret heula ka putuna nyaeta Enden Ruminten. Nyai Sungsang gancang nembalan. Tong wah ka Aka, Rai hoyong ka jaman heula bade bebersih. Salira ieu teh asa rareged teu kiat kareunang. Aya kana poena dicangcang ku si Hegar iblis. Nyajuk bae are kacai ulama. Bisi tu apal mah diantur ku incu Aki. Ceuk Aki Muhdi deui bari ngarongkong kana cikopina. Nyai Sungsang amitan kanu araya didinya rek ngadon bebersih heula. Mahya indit heula ka pawon rek nepungan indungna. Basa Mahya geus diuk dina jojodog, mak entat gasik nyarita. Kabeneran hidup di dieu. Mak teh boga perkara anu rek ditepikeun. Sabab mak teh teu oleh dikungkung ka bingung
di udah grasa kamelang. Ayeuna mah meungpeung salse mah hayang ngawangkong jeung hideep. Ngadenge kekecapan indungna Mahya ukur kerung teu ngartieun kana maksud omongan indungna. Dupi kang kaja ka mana heula mah asa teu katinggal geuningan. Ceuk Mahya tumanya ka indungna. Bebe jaka mama arek ka imahna heula bari sakalian nyokot baju keur salin. Tadi ge ditawaran dahar ku mate ngan gideuk ke bae cenah ngadaguan hideep. Walon mah entat bari ngasurkeun suluh ka jero hau. Bilih dedeupeun rai sapaguron aki mudi si bibi sungsang sementawis mah bade linggih heula di bumi urang. Abdi mah kalintang bingahna supados mah aya rencang di dieu. Ceuk Mahya nepikeun perkara Nyai Sungsang ka indungna. Baheula teh teuing milahur mah teu boga batur ngawangkong. Regepkeun ku hideep. Sabenerna mah teh boga hiji rusiah ngeunaan bapa hideep. Tapi mak entat teu kebat nyaritana, panonna neuteub kajauhna kawas keur ngimpleng ka mangsa lawas. Maksana kumaha mak? Hapunten, abdi ge tos lami teu jiaroh ka jarat bapa. Keun enjing atanapi pageto, abdi bade ngersakeun miyos heula ka makam. Ceuk Mahya kawas nu geus terus rasa. Ma entat teu nembalan ukur nyerangkeun kanu anggang ngan atra aya cimata anu ngalemereh kana pipina. Mahya teu lemek ukur neuteub we ka indungna anu keur nyusutan cipanona. Mahya bisa ngamaklum lamun indungna inget ka jeunat bapana. Ma entat nyarita deui sorana kadenge halon. lain perkara hideep teu kajarat. Sabab ngaduang kanu ilang mah ti imah ge bisa. Tapi mah teh miboga rusiah anu salila ieu digenggam ku mah sorangan. Geus waktuna pikeun mah kudu balaka ka hideep. Sabab hideep teh geus hawawa sarta miboga pamikir anu jembar. Ngadenge caritaan indungna, sajongjonan Mahya ukur ngahuleng. Sabab tara-tara indungna nyarita kitu, kawas miboga kabeung berat anu gede. Mangga bae balaka ka abdi mah, supados teu janten bang balu kana mana. Sareng deui rusiah teh rusiah naon, kapan sadayana ge tos nemrak. Urang mah mung sakieu buktosna, hapa ku pakaya suwung ku baraya. Ceuk Mahya kacida panasaranana. Samemeh emak ngaguar ieu rusiah, emak rek minta dihampura ka hideep. Tileuleutih kumaha diasuh ku kasusah, geus dewasa diaping ku prihatin. Kabeh oge salah emak, sakali deui hampura emaknya. Kitu ceuk mak entat, inyana ngerangkul ka Mahya bari bedah cimata. Puguh bae Mahya tangka ngaranyug ningali polah indungna teh. Sakedapan mah Mahya ukur hareugeun pinuh kabingung. Satu tas leler bari dumaruda mak entat ngawak cadeui. Sabenerna mah bapa hideep teh tacan tilar dunya. Anu sok dijarahan ku hideep teh mang hideep atawa adi emak anu panenggah. Sakali deui hampura emak geus ngabohongan ka hideep. Tapi lain kahayang emak, kabeh oge keur kahadian bapa hideep anu jumeneng keneh. Ngadenge deui caritaan indungna, pikeun Mahya mah badis dibentar gelap tengah poe ereng-erengan. Mahya ukur ngabige badis arca, sagala rasa gumulung jeroeun dadana. Teurewas kumaha atuh, teu gugur teu angin indungna jug mere beja lamun bapana teh jumeneng keneh.
pamirsa sadayana waktosna geningan parantos teu nyekapan deui nya dina ieu lalakon mustika saninten emas. Beuki penasaran, siapakah Mahya sebenarnya? Apakah dia seorang siga naonnya? Saksikan di episode selanjutnya. Udah gitu nih ngundina ieu nya drama radio. Ya. Aduh hatur nuhun Pegastor. Apakah Mahya seorang CO atau PCO? Anjir, PCO. Beuki penasaran we nya kitu dina ieu dongeng ya. Mahya teh saha gitu. Da moal mungkin pan kitu nya palawargi sadayana biasana kahebatan kagagahan hiji jalmi teh secara genetik sok aya turun ti luhur gitu, namun teu ti bapa ti aki ti uyut atau ti karuhun-karuhunna gitu. Ya seperti halna domba nya, domba Garut gitu nya. Biasana domba anu juara dikawinkeun deui misalkeun jeung domba anu juara nah anakna gitu. Kita anak domba juara A jeung anak domba juara B teh dikawinkeun tah anakna teh sok beda gitu. Hargana bakal leuwih undah, leuwih mahal gitu. Terus pangabisana ge bakal leuwih tibatan umumna domba biasa. Kitu da genetiknya. Eta teh matak wajar geuningannya lamun urang rek neangan jodoh teh kudu milih bebet bobotna cenah kitu nya lain ku nanaon susuganan gitu. Lamun urang boga turunan anu hebat gitu, bakal nurun ke anak-anak urang teh. Ya. Insyaallah ya tak itu palawargi ulah asal ngagugu bogo beda jeung zaman kiwari pan urang mangudag pasangan hidup teh karena bogo lain mikir yang bibitnya bibit unggul gitu. Mata kapungkur mah bibit-bibit unggul tengah aja seueur nikah teh sanes karena poligami gitu, lain hoyong-hoyong ting poligami supaya lungsur turunan-turunan anu gaduh genetik sae gitu. Gitu nya alhamdulillah karuhun-karuhun urang hartos kana palebah dinya teh anak raja dikawinkeun di jeung anak raja lahir gitu jalmi-jalmi nu sarahe ya. Sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun bobot sapanon carang sapakan cag urang tunda dihanjuang siang urang teuneun dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.